Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahim. Kitab Baikuniyah nu ngabahas mustalahul hadis atau napi hadis diroyah. Intina kitab anu ngabahas masalah ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiin ursila. Abda'u ngawitan abdi bilhamdi anu tetep itu abda'u kalawan ngalem mata napi muji musallian barina maca sholawat. Lapad musallian teh eta teh lapad khobariyah labdun khobariyatun maknahu insaiyah. Jadi lapad nama kalimat pernyataan tapi makna nama muji atau napi ngalem itu muji insya teh muji ngalem atau napi doa. Kan kieu musollian bari maca sholawat padahal mah intina muga-muga Allah nambihan rahmat alias kadeudeung sareng kanyaah. Apung tos diwartoskeun sholawat teh aya 3 aya sholawati langsung ti Allah ka Kangjeng Nabi namina rahmat, aya sholawat ti malaikat hartosna mangnyuhunkeun magfirah ka Gusti Allah. Terus aya deui sholawat ti jalmi seperti urang eta intina doa. Marentah kasaluhureun nya intina ka Gusti Allah eta teh doa. Lamun marentah amar ti saluhureun ka sahanapeun ngaranna parentah. Ieu amar ti sahanapeun ka saluhureun namina doa. Ngamaknaan eta sholawat ayat 3 teh tina surat Al-Ahzab ayat 50 genep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Minggon kamari punten alaihina kakantun. Alaihi wasallimu taslima. Ala Muhammadin anu muga tetep itu musollian teh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi nabiin eta Nabi Muhammad teh anu janten pangsae-saenan ti antawis pirang-pirang nabi ursila anu diutus itu Kangjeng Nabi. Siap. Bait kedua. Wadi min aksamil hadisi iddatan wa kullu wahidin atawahaddahu. Jadi kieu. Di mana-mana tungtungna ha biasana kadituna ge ha. Nu matak dina iddah teh marbutohna dipayan eta kumaha? Ya kitab anu ayeuna sareng kitab nu kapungkur sanes salah musonib, sanes lepat anu nyiptakeun atanapi anu nulis kitab tapi salah cetak komputer. Eta iddah aya teh marbu'at titikan teu aya. Anu teu aya betan. Tingali wadi min aksamil hadisi iddah wa kullu wahidin atawahaddah.
eta teh iddatan teh marbutoh. Jadi lepat baris, lepat huruf, lepat harto enon benten hartos kena teh. Wadi wauna al istinapan bayanian. Istinap bayani. Anu nyebatkeun makosi di hartian eta wakna teh anu nyebatkeun kedawa di dia sok belah jeung we hartian. Artikeun wadi rada panjang. Sareng ari ieu ieu teh di teh eta teh isim isyarah. Musar ilaihna anu ditudukeunana di mustatir, disimpan di hidden. Jadi kieu wadi ari ieu anu hadir dina hate. Hadir teh berarti aya. Wadi ari ieu anu aya dina hate saur saha? Saur musonib, saur anu nulis ieu kitab. Eta pasantren Cikopeng diheulakeun pegon atawa lugot eta na unah huruf kuning sok engke Arabna heula supaya katawis mubtada sareng khobar tadi kan di itu jadi mubtada di logatan ari kode ari aya cara-cara ngalogat terus diajarkeun kapan aya dina buku panduan geuning nu ti Kalangsari nuju janten murid santri barang mimiti lebet kene tadi bagikeun teh nepi wadi sareng ari ieu anu hadir dina hate eta min aksamil hadisi hijikeun min harap jar aksami majrur min aksami mudhof al hadisi mudhof ilaih eta min aksamil hadisi geuning jadi eta jadi khobarnya eta khobarna khobar ghair mufrad anu dibentuk tina jar majrur eta min aksamil hadisi anu tetep tina pirang-pirang ilmu hadis anu tetep tina pirang-pirang ilmu hadis. Jadi kieu maksudna nama ki musonib teh dina aya kitab bade nerangkeun masalah pembagian ilmu hadis. Intina bade nerangkeun masalah ilmu hadis. Anu nyebatkeun mustalahul hadis atawa ilmu hadis diroyah. Ari riwayah mah benten deui. Hadis diroyah atau mustalahul hadis dina aya kitab ieu mah baik kunia. Terus iddatan jadi tamiz teh di logatan opone iddatan bing bilanganana dijabarkeun tamiz teh iddatan kunaon di dia bisa iddah darurat nadom da teh marbutoh memang sok dibaca ha upami teh tanis ac jula mun dipaehkeun teh iddah sabab mate marbutoh iddah itu kadituna wahaddah kadituna padahal mah wahaddahu aduh boro-boro bisa ngarang kitab urang mah ditanyeun sajak ogenan amuradul keneh anu berirama lain irama itu beritma aa bb aa BB atau BB AA AB AB gitu seperti itu sanjak. Naonana idatan bilangana na memang cek dina ieu baik kunyah aya anu nyarahan ngajelaskeun bahwa hadis itu terdiri dari 34 jenis hadis. Numawi mun urang meneliti tentang hadis ngaos kana mustalahul hadis kana ilmu hadis kadupak bangsatan kiul kawan nasoihul ibad terus naon dina eta teh cek ilmu hadis mah cek ahli hadis mah eta teh belum tentu hadis anu bener-bener sumpingna ti Rasul matak pe timbul gerakan
Wahabi yang hanya menggunakan Quran dan hadis sahih. Salian ti eta ulah digunakeun. Matak ieu orang diawas nu kieu. Jarang nu ngaos nu kieu teh. Geus hitung luhur berarti urang ngajina ieu di dieu. Mun ngaramah padadan ge sarua kudu sorogan heula neuripuh. Lamun teu sorogan rek kumaha nepikeunana? Baheula ngan sabalik ngajina. Ngan ulah nyebutkeun teu bisa. Oh bahasa teu bisa santri mah. Tolab ilmu teu aya tungtungna kecuali maot. Gitu. 34 hadis endatan. Wa kullu wahidin wa kullu wahidin sareng ari saban-saban kulna kul jami. Sabab sakabeh setiap gitu. Sadayana wa kullu wahidin sareng ari saban-saban sahijina teh eta ata aya ngaran ata aya eta ata parantos datang geus datang fi'il madi. Saha nu datang teh atau naon nu datang teh ieu teh fa'ilna mana? Oh, di mustatir. Ata geus datang itu kullu wahidin. Balikeun ngadama rujuk. Red kitu tah. Dina kullu wahidin di belah dina atana tret atawa lope. Trek dina lope. Jadi eta teh tanda fa'il tina ata. Ata geus datang itu kullu wahidin. Wahadahu awas wau nah di dia sanes wau harap atop sing apa santri Kalangsari ari wau teh teu harap atop bae ari harap atop teh anu dihartian jeung tapi di dia mah sanes hartina jeung sarta di dia mah artina nyaeta wauna wau maiyah da kumaha kalimatna ti belah dieuna wahadahu sarta patokan-patokanana sarta had-hadna sarta palenggeran-palenggeranana sarta takrib-takribna had teh itu kullu wahidin sabab aya hu aya isim domir mun pasil domir mutasil nu kieu teh mutasil adek ari mun pasil mah anu wahumahum tos intina ieu bait nu kadua kakara meunang 2 bait ieu dina 2 minggu atuh saur ki musonib teh pabagian hadis teh seueur eta anu sakitu seueurna teh di antawisna tah di sisina geuning aya tah yakni arbaan wasalasina 4 sareng 30 jadi 34 eta nu 34 hadis teh aya had-hadna aya patokan-patokan mana teu gagabah tingali deui kana halaman 15 tawa dina eta keneh oh dina waktu nuhun so siap awalu hasahihu wa huwa mat kelak kagok sok tingali asal nama ittasola lamna dipaehkeun supaya metukan kana nadoman awalu hasahihu wa huwa mattasol jadi seolah-olah wahwa padahal mah wahu wahwa awalu hasahihu wa huwa mattasol asal nama awaluha asohihu wa huwa ma ittasola kupingkeun mah ngalap barokahnya mending kana kitu daripada gucir main balas we kieu budak ampun memang resep main badi dia teh lamun keur penting eueuh guru aya nu jadi kiper padahal pasti jadi kiper di bulah wetan ori gorowok teh da mama kapungkur mah kapan anom keneh ka etangna
Goraneng santri teh eta mah jadi kiper pangresepna. Asare kaluhur ori polos nong ka handap, asare ka handap ori jeplak kana bungut. Poek di ditu baheula mah deket pakuburan Cina. Nu Sanawiyah ka mana pakuburan Cina di dinya baheula. Ayeuna eta resep main bal. Can dicarekan mah ku Pak Epul, ngan Pak Epul pangsolehna moal nyarekan budak. Wes lah, guruna mah nya. Teh guruna. Pangresepna paming masantren teh guru. Aya guru ogenan kalang usap belut pada dan ge baheula. Ulah diturutan. Gitu. Ditah ngaji kalah beak dicarekan teh bisa maca. Mending keneh hadir sok sanaon aya kitab naogekeun ke mesa sanaon eta 10.000 mohon mahal mana sareng baso nu enak 15.000 ayeuna mah awalu asahihu wa matasol isnaduhu walam yasudda aw adalin aw eta teh ieu teh lepat walam yu'al hun sanes au awalu asahihu wa matasol isnadu walam yasuda walam yu'al ngange au ge teu naon kan pada ulang ngarobah wawanian ngarobah asli letter lehna ki musonif baheula pamali doraka malah maluluhuran guru awaluha siap ari anu kahijina ari anu pangheulana awaluha ari anu kahijina anu pangheulana tina naon rujuna kana naon hak teh kana aksamul hadis kana kul wahidin mangga milarian rujuk anu caket asal kaharti teu naon ha ari ha teh nuduhkeun ka awewe jamak taksir eta teh sok di isim domirna kadang ka awewe-awewean awaluha ari anu kahijina atawa anu mimitina tina kul wahidin atau aksamul hadis eta as-sahihu hadis sahih ya di kelas 10 geng ke dina semester 2 eta teh dina semester 2 hadis ditinjau dari segi kualitas eta as-sahihu hadis sahih hiji tah wahuna bisa tong dihartikeun wahwa langsung beki wahwa ari itu hadis sahih wahwa ari itu hadis sahih tu ya had teh palenggeran eta ma perkara teh naon maksudna mah hadis eta ma hadis atau eta ma perkara ittasola anu nyambung ittasola anu nyambung tepung atuh fi'il madi kan ittasola teh sami sareng naon ieu rubai atau sulasi ieu teh ittasola ibta'ala tama'a sulasi rubai ngko rubai mujarodnya orang deui sih pada gue lah loba doraka atuh da loba maksiat jadi poho terutama doraka ka indung teh pohoan Gusti teuing ittasola anu nyambung tos fiil pasti aya mana pailna ari pail nu ngerjakeun atawa subjek sok dilogatan naon atawa saha upami naon maka goer akal anu teu gaduh akal ari saha mah kanu berakal di dieu
isnaduhu berakal atau tidak berakal? Tidak, berarti naon isnaduhu. Aduh, ya nelpon ti lemur si Dede dah pasti. Itu sok ganggu. Naon di astronim, naon isnaduhu, sanadna itu hadis naon teh? Hadis soheh. Kapan nu nyarioskeun masalah hadis soheh? Hadis soheh teh bener tuh. Hadis anu bener datang ti Rasul eta hadis soheh menurut ditinjau dari segi kualitas, bermutu lain bercowet, bermutu. Sohih anu bener sing emut deui naon ari artina hadis lah cek urang mah berita begitu, informasi tawa kabar. Naon isnaduhu, sanadna itu hadis. Ari sanad naon deui? Nyaeta jalmi-jalmi anu nepungkeun caritaan ti hiji guru ka ditudugi ka Rasul. Sanad, rantaian rawi itu namanya sanad. Walam yasudda. Ya teh fiil naon nu kieu teh nu ngetasdid teh geuning. Terus dugi can kana eta kana sorop nu kitu. Asalna mah walam yasud. Aya lam, aya harap tukang jajemkeun. Guer salim mun nu kieu mah. Duh, kudu nepi ta ka dinya. Walam yasudda jeung henteu syad. Jeung teu syad. Syad teh aya keganjilan atau kejanggalan atau keluar tina kebiasaan, eta syad. Beda ti batur tuh syad teh. Batur ngaji ieu teu ngaji, tanu teu ngaji teh syad. Atos teu walam yu'al jeung teu dielatan. Walam yu'al sareng teu dielatan. Maksud teu dielatan teh teu aya panyakitan, kacacadan atuh. Kahijina menurut Ki Musonib, Syekh Musonib anu ieu nulis kitab karangan ilmiah, ieu teh Syekh Baikuni teh berarti ahli hadis. Kahijina teh aya anu disebut hadis sahih. Ari anu disebut hadis sahih teh ditinjau tina segi hadis kualitasnya eta hadis anu nyambung sanadna. Jeung deui eta hadis teh teu syad jeung teu aya kacacadan. Urang terangkeun masalah syad heula. Dalamun hadis aya syad jeung aya kacacadan teu bisa disebut hadis sahih. Ulah nyebutkeun eta berita ti Nabi. Sabab aya hadis sahih, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saha jalma anu nyebut-nyebutkeun bahwa eta teh ucapan ti kami cek Rasul, awas engke cawis-cawis dina neraka. Seperti dina muludan upamana para wargi samudayana aya hadis Rasul nyebutna teh hadis Rasul. Man adzama maulidi kuntu sapian yaumal kiamah. Duka kumaha kata-katana malamangan nguping bae. Ngadangu sim kuring ngadangu atau nguping keur sorangan? Nguping. Oh da ari bahasa Inggris, bahasa Arab mani dipelajari naker, ari bahasa Sunda salah kene nguping deh. Nguping. Oh. Cenah sajalma anu ngagungkeun kana dilahirkeun anak kami cek Rasul cenah engke teh bakal dibere syafaat di poe kiamah. Balikeun ayeuna ari Rasul pernah deui memperingati dilahirkeun anjeunna dies natalis atawa happy birthday to you ya ulang tahun teu pernah Rasul mah. Tapi iraha ngayakeun ulang tahun teh di zaman ketika Islam itu ada dalam keterpurukan, tidur.
kalah perang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pendekar Islam. Lamun di dia mah meureun di Cimerak tadi Gunung Pasir Muncang aya disebut Syekh Jagjajaya. Orang teh Jagjajaya padahal mah sanes anjeunna. Atawa Sembah Angga Wacana di dekat lapang Cimerak. Ahli perang. Juga pangeran Diponegoro bae. Saha anu sanggup nyiptakeun syair-syair pujian untuk Nabi, untuk Rasul, buatlah sebuah syair atau karangan. Matak muncul nyaeta kitab Burdah Al-Barjanji nu meunang di hadiah. Harita peringatan Mauludan mah. Tapi di mana sanes di mana? Di mana-mana di waktu ayeuna teu ngayakeun Mauludan rehe bae. Eueuh sing ari Islamna memang. Ujung-ujungna ulah salahkeun lah anu salah mah ulah nyebutkeun uru-uru eta teh lain ucapan Rasul disebutkeun ucapan Rasul. Tapi lamun kieu mah aya keterangan ti ulama. Memang ulama teh al ulama warasatul anbiya. Bisik keceplosan wungkul. Tadi bahas dina mustalahul hadis di dia. Engke jadi orang uninga belajar mustalahul hadis teh untuk kepentingan akademis. Anapun engke ngalaksanakeun hal-hal anu aya dina tanqiul qaul, talimut ta'lim, nasihul ibad, afdalul amal. Dan seandainya Rasul ada hari ini, detik ini bersama kita ayeuna tuh. Sigana anu kira-kira positif mah moal diharu-haru ku Rasul ge. Ngan aya sahabat anu puasa eta mah. Anu teu kawin-kawin eta mah. Cek Rasul ulah cicing bae di masjid, ibadah bae maksudna meneko di masjid atawa saom bae atawa nya utama anu teu nikah, ari waktuna kudu nikah mah nikah. Kudu waktuna buka puasa buka. Ulah mati geni. Justru kalah haram lamun teu buka puasa. Ieu mah nu hal positif. Seurnya ayeuna nu hal positif padahal teu dicontohan ku Rasul. Tapi cek orang-orang anu bener ngamalkeun Al-Qur'an jeung hadis mah, terutama orang-orang Wahabiyah gitu cenah eta teh bid'ah. Anu namina hadis syad eta teh aya syad dina sanad, aya kejanggalan dina sanad, aya kejanggalan dina matan. Ari sanad teh nyaeta jalmi-jalmi anu nepungkeun riwayat ti si A, B, C dugi ka Rasul. Ari matan nyaeta isi hadis. Sad kejanggalan aya 2 rupi. Upami dipraktekeun mah kieu ya. Anu disebut sad janggal dina sanadnya kieu. Namina saongkoh agis nya. Atawa tarolat cek padadan gitunya. Jang enjing teh sakola di kawitan belajar teh sakola teh belajar di sakola teh jam 7.00. Muhun cek agis teh. Agis teh sikoh itu kapi andel terpercaya dina kelakuan sehari-harina teh dipercaya. Aya deui anu nguping. Ieu mah dicontohkeun keur urang di dieu. Oh perbedaanana dugi masalah hadis ti Rasul oge. Hadis itu kan berita. Cek sana mina. Akmal. Bet cek akmal mah jeung cek hiji 2 3 4 5 genep 7 bahkan 11 urang berapa mana?
Beda cek Akmal mah sakola teh rerencangan jam 8. Iya sikoh sadaya kapercaya nu 11-an oge. Ngan sok sanajan agis leuwih sikoh tina 11-an eta teh gugur hadis soheh teh sabab antara agis jeung Akmal benten berita gitu eta nu disebut hadis syad teh turun derajat nante soheh gitu cek ahli hadis walau alam cek ilmu cek ahli fikih atau usul fikih paham sakitu ge heula nya eta syad anu dina sanad ieu teh kan sumber hadisna Rasul sanad. Oh tadi terjadi tabrakan di Panganaran cek saha cek si anu abi cek si anu terus gitu lumawi engke muncul aya hadis qauliyah aya hadis fi'liyah ari qauliyah mah ucapan Rasul ari fi'liyah mah pada melan Rasul nu katingali tos sakitu bae ayeuna urang baca 3 bait Arabna wungkul tapi sakali deui ulah kena sim kuring atanapi padadan nyalirah henteu miwarang maca padadan yakin percanten tariasa ngalogatan dina hiji waktu mah di ijazahan padadan moal kosi diberes sertifikat tapi nu penting bisa maca gitu ngan ari ngaijajahan mukim mah jadi ajengan di daerah masing-masing padadan gitu bisa kudu kumama ucin siap Arabna heula Arab bungkul bismillahirrahmanirrahim abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila terus wehande atuh Pak wehande abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila naik wadi min aksamil hadisi iddah wa kullu wahidin atawahadda awalu wasaihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yasuda walam yu'al awalu wasahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yasuda lam yu'al maren gitu musing tenan wau ge tenan naon ngan pedah da musonib dina ieu ngange wallahu alam bisawab wallahu alam bimuradi mudah-mudahan aya manfaat barokahna aos subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.